Karena pikir mah teh di babak gubruk karena nya karena pikirnya. Assalamualaikum Pak RT. Aduh kenal itu ya aki-aki nggak kaki nya. Assalamualaikum, Mbah. Punten, Mbah. Ya saha. Uing Haji Odang. Itu wow kasih ya. Adina Haji Eot, Mbah. Saha. Adina Haji Eot, Haji Odang. Oh, itu jeung aing hayang ngawadang. Kenalan deui lah mata ke kenalan. Haji Odang. Karena kenalan heula, Bah. Ai Abah saharan. Naon? Wah, sok walotot Bah pamali, tereh paeh Abah teh. Aing teu wau kasih ya. Cak munge kenalan heula, kenalan mah kata sayang. Uing Haji Odang, anu boga pabrik helaran 3 hektar. Anu sawana kena banjir wae. Adina Haji Eot. Dia sih yang ngadon hayang ngawadang, aing nyogen teh sia. Tuh, Bah, uing teh can dahar ti kamari, Bah. Uing teh ka dieu teh ngahaja RK Pak RT, suan Abah apal Pak RT aya teu? Saha? Pak RT, apal teu Pak RT? Uing RK Pak RT. Cobaan. Tak eta, apal teu Abah? Tuh di ditu tuh. Bisa nganter teu uing tanya apa nang skedar, Bah? Tah keur ketrak-ketrok wae nya naon maranan. Uing itu tuh nya ke PT na kedeng nya. Heeh. Oke gampang kenalan deui. Heeh. Aya Randa, herang uing bere. Mun aing cari kanan mah sia kan. Ya ulah bebeja atuh ka ini mah. Tanggung jawab Haji Odang. Oke? Di ditu si Urban mah. Tunggu ngerti nya ka PT aja, Bah. Kade ah. Eta jelema teh sok kenal pisan ka aing. Aing bahu gen teu. Segala hayang ngawadang. Saha sih? Si Uban lain. Babaturana. Aing sok kenal pisan. Bisi ngaji udah nggak dieu ah. Karena eta heula. Waalaikumsalam, Haji. Aduh, alhamdulillah sehat. Hampura ya lawas tilawas wingar ka dieu deui. Oh, tenang naon. Biasa kamari teh pantas sejarah heula Weuh, ya bener. Aduh, kene nya. Bener. Hampura wing 3 bulan ka dieu ya. Tenang naon, tadi teh telepon usah. Ya naon teh Pak Kang Haji teh biasa telepon anu telepon. Ya rek bebeja eta masalah imah teh ya. Imah. Uing pantar ka dieu. Jadi imah teh ngangkrak. Jadi uing teh nitipkeun ka Pak RT, ngurusin imah. Terus Kang Haji ge di uing. Eta oge. Cager. Ngebel Haji teh cenah. Balik ka Haji Odang cenah. Oh, kumaha gitu. Dicagur cenah. Heeh. Oh. Cenah ngomong imah dikontrakeun. Tah, ai mah uing can apa? Ai mah Haji Eot mah. Ai mah anu uing heula. Oh iya. Pangmeresankeun, Iya. pangrapihankeun. Ku Pak RT bisa rek dikontrakeun mangga. Oke, siap. Uing mah nitip we da uing mau bisa ka dieu. Sibuk Karawang dieu. Sibuk Karawang. Karawang ka dieu jauh. Tambah uing mah sautek lobana boga pagawean gitu. Gitu we, Pak Haji mah.
Insya Allah kayak kapan-kapan kali deui Pak Haji ge. Siap-siap. Nah, Eta kali Pak teh. pugutan bandera teh tadi tata tun ngintian. Oh, Agustusan ya. Ya Oh. eta mah kudu tampil di depan. Contoh juga Ya, masyarakat bener. gitu maksudnya. Kita tadi beneran was teh sinariun itu ngaji odang telepon gitu. Besi ngaya non Pak Haji Ewot kunaon maksudnya Alhamdulillah gitu. ai awak mah sehat. Karena can cager bener lah gitu. Oh. Ngeui keneh. Ogohan. Usah. Nyaran solot menan gering. Ogohan. Sing kawin ge. Diantarkeun ka lanceuk gitu. Ya, Haji pan teh. di dina nguruskeun. Gitu bener. Urus saha di deuna. Kadi itu tuh heula ka arep. Di mana? Ya iya di dieu. Oh, ayo tanya. Tadi amprok kira-kira gitu. Sekarang nanya, tak kayak saya tak. Ye, kolot pugu teh. Wing doraka ke manehna. Heeh. Geureuyan. Lawanana wing. Aduh, Ampura teh itu agak ampura juga. emang rada eta teh Rada saliwang. kurang heueuh yeuna. Wing geureuyan. Contoh. Saya teh dosa balik di Mekah kan geureuyan. Gitu. Itu dah harus. Ayo ya. Rupa-rupa wae. Jelema teh kudu aing teu boga beas uban oge. Hayang sagala wadang di aing. Aing ka jero heula. Pak RT iya rumahna. Kontrak ieu mah nu Haji keneh. Oh, Kang Haji Eot. Mulai di urang Bandung. Oh, hari teh fungsi jadi tahu wing. Di mah wing ngobrol lah. Oh, hayu. Baik baik butuh-butuh wing. Ya, hayu. Da geus lunas kan bener mah. Terus Kang Haji keun bayar. Ngomong-ngomong, Kang Haji sengaja ka dieu apa di mana heula ieu? Ngahaja teng haja Pak RT. Disebut ngahaja heudang haja, disebut teng haja da emang teng haja. Jadi kieu kahiji meureun teh hayang silaturahmi ka Pak RT geus lila geus 3 bulan gitu urang teh dieu. Kadua-dua rek kebejaan. Rehna Kang Haji Eot di uwing teu cager. Walaupun ya aya beja ka Pak RT ge gitu. Teu hajana. Teu hajana emang teh liar biasa tah belanja pare, tah sirim beas belanja pare. Liwat ka dieu ka pabuaran ka dinya tah. Tapi teh rek mampir ka Pak RT sugan aya gitu, Pak. Beneran mah disebut teu haja teh gitu. Berarti gitu mah sing sarehat we deui lah eta Pak Haji Eotna nya. Udah kumaha dan teu bisa ngalongok ka itu oge euy. Da teu boga kendaraan anak lah. Itu ge Kajen teuing teu oke, Pak RT yang penting mah sambung doana lah gitu. Sambung doa teh nyata meureun Pak Haji sing cager deui, nya uing keluarga sing sarehat. amin. Doakeun. Masalah imah nya teh mah sa Pak RT. Ya siap. Yang penting mah imah asa di ruwag. Nya moal atuh ruwag. Eta kumaha sawah cenah. Cek kamari mah cek Pak Haji teh. Kumaneh wae cenah teh sok uruskeun ke lamun boga modal mah masalah modal ku Pak Haji ya gitu. Anu dinya teh 1 hektar teh. Emang ngomong gak wing. Ji, nah itu sawah ngurus siapa moal. Aceh wing teh ya Kang Haji wing boro-boro ngurus sawah, ngurus barudak kuliah ripuh. Iya. Tak Haji teh nyanggeus tuh poin kasih atekeun gitu. Ya teh PT sanggup teh kira-kira na. Siap sih da gawe teh nama Kang Haji. Gitu aya siap-siap. Amun teh nya disewakeun kumaha gitu. Kita mah ku Pak RT disewaan kana sewa kuing mangga. Iya. Para mangga ada lain hak kuing sih orang lain. Itu siap. Aduh, mudah-mudahan jadi haji. Amin. Gitu. Amin. Nah, barokahna. Wing moal lila ya. Ya nu di imah ngebelan we. Sing kajan nembe wing. Aduh, bener. Iya aya cuma panteng mah udah hese. Bener. Ya, wing teh nya. Pon mah sing sarehat di dia. Amin. Nya. Ayo. Lilin teh sate Pambangnya. Cager teh. Alhamdulillah sehat. Suka gitu mah. Salam teuing ya. Kalau udah hilir dah. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati Haji. Baik, irinya. Heeh, siap. Salam ke kulan lah. Terus pangsalamkeun ka Mbah Haji. Siap, insyaallah. Heeh. Eh